Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios Si Gobang, biasana Asep Gun Majalaya. Atuh dulur Barani sadayana sataacan Kang Yus ngalajengkeun carios dongengna bawi raos tunda siapunten ya tina sanes-santen kehilapan kakiranganana imati pangarang imati Kang Yusnya mudah-mudahan katampi wae kalayan kabingahan atuh supados nyangkolong kana waktos sementawis ngintunana dikumkeun heula mangga geura tatan-tatan siapkeun lalawuhna siapkeun koplaina ududna hahaha kabarayun sadayana der nyanggo satu hari gitu manya wayahna saacan eta mangkluk dadang ka dieu nyanyi ku daek teu daek kudu ngajedog di dieu ceuk kitu regos hideung kituna teh bade ngageblugeun panto satarikna ikiranti nepikeun kareuwaseun atuh dulur Barani anu saterusna nya kiranti dengan ukur bisa ngadua ka pangeran ka Allah nu mubreng alam mugia sagala rupana ditangtayungan khususna diri pribadina jeung rakaseta sangkan aya dina kasalamatan sabab harita mamanehna teu bisa kukumaha ieu ti pasrah sumrah ngahyang widi. Atuh unggal poe teh pagaweanana teu kamana-mana ngan cicing we di kamar kalayan dijagaan ku balad-baladna kitu regos hideung urang peuting untungna kitu regos hideung mah eueuh niat pikeun ngagadabah kana kahormatanana Nyi Kiranti da meureun lain kadinya maksudna malah sigana teh pantrangan meureun sok hieun camal kana elmuna malah anu pugu mah unggal poe ge Nyi Kiranti teh teu boleh dibere dahareun anu ngareuna tapi sanajan kitu ge anger we pikeun Nyi Kiranti mah asa kasiksa hirupna sanajan dibere dahareun nu ngareuna oge teu beda we cenah jeung manuk nu di jero kurung teu bisa bebas tina kungkungan kitu regos hideung sabalad-baladna. Dulur Barani nu sati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia cag heula kaayaan Kiranti. Ayeuna urang caritakeun kaayaan di lemur babakan careuh. Isuk-isuk keneh biona indungna Kiranti teh geus rawah riwih atuh.
Sabab nalika manehna asup ka kamar anakna nya Kiranti teh geus eueuh di tempatna. Atuh sanggeus ditatanyakeun ka tetangga-tetanggana kabeh ge eueuh nu manggihan nyi Kiranti cenah. Atawa bisi dicai oge di tempat-tempat anu sok biasa diliwatan atawa didatangan ku Kiranti kabeh didatangan suwung taya laratan. Malahan ka babaturan-babaturan anu sapantarana oge kabeh didatangan. Ditatanyakeun susuganan tadi cenah isuk-isuk kaanyangan ku anakna. Tapi sarua lebeng sararea ge eueuh anu manggihan. Atuh ngan gauk we biona teh ceurik meuni gagaukan bari sasamat ka anakna. Atuh eta lembur babakan careuh teh jadi guyur. Tetangga-tetanggana rabul nyarampeurkeun silih tanya jeung anu lainna. Aya naon cenah ieu teh? Malah harita ge Pak RT aya di dinya kaparengan can indit ka sawah. Da memang isu keneh harita teh. Jadi jalma-jalma urang lembur teh acan marangkat ka pakuliahnana. Wayah kumaha ieu teh kajadianana? Ceuk Pak RT tu manya ka Mang Samid. Tadi subuh aduh apanan biasana masok tangina si Nyai mah hudangna teh. Nalika indungna asup ka kamarna maksudna teh rek ngahudangkeun ari pek teh geus eueuh. Panyangka indungna mah meureun keur kacai. Tapi barang diteang kacai suwung. Saterusna ditatanyakeun ka tetangga jeung babaturanna waleh saurang oge teh nu maranggihan. Teu narampueun ka si Nyai. Aduh kumaha ye Pak RT? Mang Samid nerangkeun ka Pak RT. Memang penting tadi mah malahan ti sore keneh ge meuni geus sarimpe. Anu kabagian ngarona oge ngadadak eueuh nu kaluar saurang-urang acan. Kumaha atuh nya? Ke ka mana ari si Nyai teh inditna cenah nya? Buah-buahan Pak RT yang Kiranti teh sanes ini sorangan. Buaya nu ngiwat. Moal kitu ku balada si Tergos Hideung. Ceuk salah saurang kokolot oge nu angtung dijireun Pak RT. Nya bisa jadi kitu oge duh. Mangkaning jangraka teh geus luntah deui ti dieu beuh. Aya-aya wae musibah teh nya. Lain ari ini teh rek ka mana cenah jangraka teh Mang? Tanya Pak RT ka Mang Samid. Henteu nyebutkeun ka mana-mana nama Pak RT. Ngomong nama rek ngalalana we cenah. Tema Mang Samid. Paromanana katara ngemu ka bingung anu lain meus-meusan. Teu puguh atuh nya ari kitu mah. Rek nyusulanana oge. Nya maksud kuring teh lamun nyaho maka mana inditna urang susulan we. Nah teu beut waka inditnya jangraka teh duh. Ku kuring oge dicana teh Pak RT. Tapi dah heueuh keukeuh jeung hak manehna deui. Cenah asa teu puguh cicing we di lembur mah. Nya di lembur urang maksudna teh. Gacek jangraka mah moal daratang deui cenah balad-baladna si Tergos Hideung teh. Da yakin ieu pasti diculik ku bala si Tergos Hideung. Mang Samid nangdaskeun. Ya kumaha tuh? Pak RT ngumahakeun ka Mang Samid. Ya mumpung acan lila indit ti dieu na yeuh. Ku kuring rek diparuluh ayeuna keneh oge. Dari kurarasaan mah acan jauh ti lembur ieu teh. Nya jangraka da moal langsung ka imahna pasti ka lembur-lembur we sejen. Mang Samid mutuskeun. Kitu hade atuh. Mudah-mudahan we nya jangraka teh masih aya di wewengkon ieu. Arek kamari nya inditna teh di lembur urang teh Mang. Ceuk Pak RT deui sapuk kana paniatan Mang Samid. Nya karek kamari Pak RT.
Ulah sosorangan atuh neanganana. Baturan we tah ku sababaraha urang mah atuh. Meh tekeung teuing di jalana. Ceuk Pak RT mere saran ka Mang Samid. Nya Pak RT, ayeuna kuring rek mangkatna oge beungpeung isu keneh yeuh. Jeung saha atuh nya kuring ini teh? Saha yeuh nu rek maturan? Ceuk Mang Samid rutret ka nu araya di dinya. Baheula jeung kuring. Ceuk eta budak ngora nyeleungkeung teu kangen. Bener jeung maneh we ka ditu baturan ding. Sok saha deui nu rek milu marangan Mang Samid yeuh pikeun neangan Jang Raka jeung susuganan we si Nengna. Heueuh Neng Kiranti ge kapanggih. Ceuk Pak RT bari rarat-reret ka sakur nu aya di dinya. Dulur barani. Akhirna poe eta keneh Mang Samid ini ti lembur rek maluruh Rakaseta pikeun dipentaan tulung nyalametkeun anakna anu cenah diperkirakeun diculik ku baladna Kiteregos Hideung dibarengan ku dua urang tatanggana anu tayalyanti Jang Oding jeung Mang Suha. Dulur barani, tunda heula lalampahan Mang Samid jeung dua urang baturna nu rek neangan Rakaseta. Ayeuna urang nyaritakeun jalma anu keur dipaluruhna. Nyatana Rakaseta teh alias si Gobang. Harita wanci tunggang gunung, angin leutik ngahiliwir, manuk-manuk recet, atuh ocon jeung baturna dina dahan tangkal kai. Tongeret reang di sarada, ngawawaas kanu keur lumampah. Rakaseta leumpang mapai-mapai jalan leutik jalan satapak anu biasa sok dipake liliwatan urang lemur nu nyaraba ka leuweung rek ngaralasuluh. Reg Rakaseta teh ngarandeg di hareupeun hiji tangkal anu ngarumpuduk. Sakedapan mangadon ngajajanteng we panonna rarat-reret ngintenan ka sakuriling eta tempat. Bari pok ngagereneng. Doh, geus ampir sareupna yeuh. Rek ka mana atunya sabenerna tujuan aing teh? Hate kalaka beuki ngait wae ka Kiranti nya. Duh. Pokna ngomong sorangan. Koloyong manehna ngoloyong leumpang ka handapeun tangkal. Gek diuk di handapeunana. Atuh angin anu ngahiliwir nebakan awakna teh dibarungku ngearna sora tongeret jeung turaes. Ciciren keur usum halodo. Manehna nyarane kana tangkal. Teu sabaraha lila Rakaseta didinya teh jol dug weh sare. Hudang-hudang sotek kulantaran awakna aya anu ngaguyah-guyah ku saurang jalma anu harita geus ngajega hareupeunana. Barang Rakaseta ngagurinjal, kabireungeuh ku manehna aya dua urang jalma. Pangawakanana sareseg najan umurna geus asup kana tengah tuwuh oge. Pok anu panghareupna di antarana nu duaan teh nyarita kalawan kasar. Saha si laing teh bebenyit? Keur nanaon wayah kiwari ngadon hees di leuweung? Pokna kituna teh bari lajag-lejeg taya kasopananaker. Sajongjonan Rakaseta teu wara nembak. Puguh nyasatna asa digentak dihudangkeun. Lelemutanna teh acan kumpul keneh. Tapi saenggeus sadar kana kaayaan pok Rakaseta nyarita. Kuring Mang, kuring anu katelah Rakaseta. Kuring kasarean di dieu aduh. Capek atuh da jeung tunuh. Ari Mang saha? Cenah kituna teh bari panonna mencrong kanu duaan. Gagabah nyebut Mang. Memang ngasih laing teh alo dewek gitu. Tapi teu naon euy, ku dewek di bejaan. Ngaran dewek teh Mirhasik. Tah, ieu lanceuk dewek Kimadhapi. Jawara anu pilih tanding deuleu. Kongsi ngadenge teh. Dulur barani si ngoreng geuningan eta teh
Kimir Hasik jeung Kimad Hapi nu harita kaparengan ngaliwat kadinya teuing tas ti marana. Oh, syukur atuh kuring geus ditepungkeun jeung 2 orang jawara kahotnya anu pilih tanding. Terus maksud Mang naonnya Abah atuh. Maksud Abah duaan rek naon pang ngahudangkeun kuring. Cek Rakaseta. Sikepna tetep tenang, teu robah riuk beungeutna. Lah, maka jeung ngomong Abah si laing mah Ujang. Mang lah kawas tadi euy lah. Ngewa Abah mah dacan incuan nya ge geus kolot. Kieu euy. Dewek jeung adi dewek ieu ngahaja ngahudangkeun si laing teh kurantaran aya 2 hal. Kahiji karunya ka si laing bisi si laing dihakan ku maung deuleu. Alahorat teuing ngadon hees di tengah leuweung. Jabat tere burit deui kitu tah euy. Ari anu kaduana wayahna eta buntelan anu aya dina tak-tak si laing kadiekeun. Kitu cenah dulur cek Kimad Hapi. Atuh Rakaseta karek ngarti kana maksud anu duaan ngahudangkeun manehna teh. Oh, kitunya. Aduh. Jadi amang teh rek menta ieu buntelan gitu. Keur naon da eueuhna naonan atuh Mang barina oge. Ieu mangan bubututan hungkul, salin keur engke. Teu mawa barang berharga kuring mah Mang. Rakaseta tatagna keur nyaritana teh kalawan tenang. Monjong gede bohong sia bebenyit. Pokona mah rek naon wae eta eusina. Wayahna eta babawaan si laing teh deuk dicokot ku dewek. Rasakeun bulu. Ayeuna keneh ka dewek. Lamun henteu nya ulah nyalakeun dewek lamun dewek rek ngagunakeun tindakan kasar ka si laing. Ngarti? Ceuk Kimir Hasik. Lah loba dodongengan teuing. Pira ge bebenyit. Burulah adekeun. Jang. Meh salamet we di dinya. Bisi dipaehan tah ku adik kuring. Tukang maehan adik kuring mah. Ceuk Kimad Hapi. Mang mah pira oge bebututan kanggo naon Mang. Lebar ngabadog ka kuring mah. Da teu bogana naon atuh kuring mah Mang. Nya hari hayang mah sok we yeuh canak. Ngan wayahna meureun saacan dicanak teh paehan heula kuring. Da percuma kuring hirup ge atuh di baju mah. Ditaranjang meureun alias dibuligir mending ge paeh. Pananu paeh mah ukur ku boe. Ceuk Rakaseta ngahaja ngadoja ka Kimad Hapi jeung Kimir Hasik kituna teh bari nangtung hudang masang kuda-kuda lantaran manehna geus surti yen ieu teh lain jelema bener. Kurang ajar rek ngalawan sia teh ha. Aduh. Hakan ieu beureup aing. Seprut hiu. Dulur barani Kimir Hasik ge langsung ngablesurkeun peureupna. Narajang ka Rakaseta menikeun ka ngadius. Rek ngadagor kana gado Rakaseta. Tapi Rakaseta oge atuh lain budak bolostrong sakumaha ceuk panyangkana Kimir Hasik. Sukuna rikat ngised saeutik ka gigir sedengkeun leungeun katuhuna newak kana leungeun Kimir Hasik sarta suku kencana asup kana kuda-kudana Kimir Hasik laju diisedkeun kalayan leungeun kencana ngeting kana punukna. Ieu teh jurus Cimane kahiji. Hiup kubang. Aduh bangsat. Dulur barani Kimir Hasik nyaho-nyaho nyungkrut kalawan beungeutna atuh kana taneuh anu garing. Langsung harita keneh oge katempo bared. Waduh bangsat setan sia. Cenah atuh Rakaseta ukur melong we ka Kimir Hasik bari ngengeh. Hae. Kuna naon Mang. Aduh amang teh atuh tong nyium taneuh awe geulis ke dicium mah taneuh dicium geura. Maknya jawara teh geuning
karek sakitu ge geus ngababengkangnya. Aduh, nyerakeun atuh jawara mah. Hayo gugah deui ah. Ceuk Raka Seta nyengir. Atuh bugu we. Kimir Hasik teh nafsu anu ngagugudug. Amarah teu kawadahan. Tapi samene ngomong pok atuh. Dulur Barani. Kimad Hapi ge ngomong, sia mangerakeun dewek geura. Beresan sia. Keun aing lah aja heula. Hade euy ngalawan budak teh lah. Sok hayang nyaho pi ka mana pangabecus maneh teh Kimir Hasik mah nya eleh kubu benyit. Nyerakeun. cenah kitu teh bari manehna ngised ka tukang hayang nampokeun kumaha ieu wawasena budak ngora anu ngalawanan adi saperguruanana Kimir Hasik. Atuh sanajan bari jeung dadana karasa nyeri keneh oge Kimir Hasik maksakeun hudang. Sabab manehna oge sarua teu nyangka jeung acan bisa narima kana naon-naon anu geus karanapan ku dirina. Nyatana bisa rubuh ku budak anu cek pamikirna bolostrong eueuhna naon. Kasomonganana ngelehkeun kanyataan anu geus puguh mah katempo di hareupeunana. Kurang ajar sia. Aduh, montong asa meunang sia. Ayo ayeuna mah jeung dewek maju sia. Kimir Hasik nangtung matana hurung bangun anu hayang ngaduruk kana sakuyur badan lawan. Dibecatkeun sia ku aing tah babatok teh. Sebrut. Kimir Hasik nyebrutkeun peureupna anu maksud jeung tujuanna dek ngara kana sirahna Raka Seta. Raka Seta dulur Barani harita ngan ukur ngagiwara saeutik jingkrak kabelah kenca. Rikatna keur males narajang nyampeukeun peureub katuhuna. Tapi Kimir Hasik ngagentak mundur plos. Gempuran Raka Seta teh ngageblos hiu. Teungeulan Kimir Hasik dek ngahancak kana pepeuteuyan. Tapi Raka Seta ngagentak narik deui leungeunna lep manehna. Dulur Bani ngalok. Laju manehna ngajorelat ka belah katuh. Ngan koet wae teh salah deui. Dadana Kimir Hasik teh beunang di koet ku cakaran maung jurus maung karuhun Raka Seta kana dadana. Da eta we bajuna teh tepikeun karangsak di koet ku Raka Seta. Tapi Raka Seta ngarasa kaget lantaran musuhna teh teu naon. Kulit dadana teu cecel teu bocel. Tapi saenyana mah karasa nyerina mana taku atuh Kimir Hasik teh ngan henteu we ngagerung mah lantaran ngarasa era meureun ditempokeun ku Kimad Hapi. Ku kitu namana langsung rikat ngajirak barit terus nyeblutkeun peureupna deui. Anu tumrapna ka Raka Seta teu gana-gana nakiskeun leungeunna atawa ngalepkeun sirahna. Tapi harita menen langsung asup ka jero kabireungeuh leungeun kencana ieu Kimir Hasik deuk notog kana sirahna. Laju Raka Seta ngagunakeun jurus monyet ngemil ditakis leungeun kencana teh. Anu mana leungeun kencana kaluhur laju ngareundeuk saeutik sarta katempo di hareupeunana hakaneun. Nyatana beuteung Kimir Hasik geus eueuh aling-aling dengan tonyokan Raka Seta dina jurus batu nunggul kenca katu sababaraha kali keuna pisan kana beuteung. Waduh, blak nangkarak bengkang muringis nahan ka nyeri. Ae kudu naon si laing teh Hasik? Kawas jama bolostrong wae piraku karsa kitu geus ngababengkang heuh. Erakeun siang mah hayo hudang. Cek Kimad Hapi paporongos ka Kimir Hasik. Puguh manehna ge sarua teu percaya. Lamun nu jadi lawanna Kimir Hasik teh budak ngora teh lah mibanda ilmu silat anu lumayan rohagan. Dulur Barani. Kimir Hasik teh loba ngomong jurung gunung wae hudang nangtung matana hurung deui. Laju set wae manehna langsung mesat bedogna anu panjang ngagurilap. Katojo ku cahaya layung nu mubus di antara rerembetan kakayon nu aya di tempat eta. Bangsat sia manggeluk bangkawarah di pondaran sia ku aing. Hea, pelesat. Badana langsung ngabelesat marangan bedogna dina panyekel leungeunna. Nyeleber
Rek nigas kana beheung Rakaseta. Jeleng. Sakicap jadi Rakaseta ngiles tina panempona Kimirhasi. Hiu plos jebrot jelebet. Waduh, kurang ajar rijik si agonya. Tingko mah mimitina dulu barani. Dengelan Rakaseta anu diwangun ku jurus ulin maung karuhuna di nyawanya geus pating jelebroding ngahancakana beungeut jeung puhu ceulina. Anu ngajadikeun Kimirhasi awakna ngajadik jeung sababaraha lengkah ka tukang. Kuda-kudana oge pajengjar, bedogna ngoleweng ka gigir milepas ka bawah ku tanaga sorangan. Aduh licik we licik naon atuh ari mamang. Pan mamang teh jawara pilih taning mah nya ku uing pangabisa atuh. Emang Rakaseta. Kitu nanti dina sikap anu tenang, ajeg dina tempatna. Ti jiga-jiga anu tas ngayakeun panarajang kalawana atuh. Ngarasa di era-era dihareupeun dulurna nyatana Kimadhapi, Kimirhasi harita langsung wae ngawatek ajian anelanana anu katela aji bentara sungsang dina tahapan anu pangluhurna kalawan make tanaga jero anu sapinuna. Rakatak. Dua pasang leungeunna teh pating rakatak. Saterusna disilangkeun dina dadana. Rakaseta surti kana anu bakal ditibankeun ku lawanna harita kadirina. Mane langsung deku kadua tuurna antel kana taneuh sedengkeun dua leungeunna ngawangun di cakar sacara disilangkeun di hareupeun beungeutna. Heat modal sia bebenyit setan. Bareng jeung gorowokna kitu. Dua dampal leungeun Kimirhasi cepetna keur ngablesat didorongkeun rek neumrag kana dada Rakaseta. Tapi dua leungeun Rakaseta anu geus ngawangun cakaran maung karuhun teh bari jeung dieusi ku ilmu jero sakilat ngablesat mapag ka dua dampal leungeun Kimirhasi. Dua bentrokan kakuatan nu ngaliwatan ka dua leungeunna masing-masing geus teu bisa disingkahan deui. Deus brut. Waduh. Kimirhasi ngoceak tarik naker. Sabada dua cakar leungeun Rakaseta teh but-but kana dada jeung beungeutna anu ayeuna mah ditingkatkeun deui ilmu jerona. Anu ngajadikeun beungeutna teh boloboran getih jika anu tas dicakar ku maung. Oge baju anu palebah dadana keur mangeus rangsak tadi ge leuwih loba rangsakna. Kalawan kabireungeuh dadana doang getina ngucur ngagara gajag masuhan bajuna. Tapi sanajan dina kayaan geus ripuh jiga kitu. Kimirhasi teh jiga anu geus kagok aso atuh. Sret di leungeunna ngalugas di bedogna anu tadi geus diasupkeun kana sarangkana. Saterusna kalawan teu make perhitungan, bedogna dibubat babit pating bersarek ngwakawi ka sakujur badan awak Rakaseta. Tapi pikeun Rakaseta memang lain anu matak bahaya jeung hareupan lawan nu geus kitu mah. Manehna ukur ngagila-gilakeun badanna nyingkahan sabetan medog dina jurus pucuk awi katebak angin nepikeun ka antukna. Kimirhasi oge jadi ngarasa capek teu puguh atuh. Jabaning tatu dina dadana tapak cakaran jurus maung karuhuna Rakaseta teh beuki dia asa beuki nyeri beuki nyaksak nyanyautan. Dulur barani Kimadhapi oge anu ngabandungan meuni olohok atuh nempo dulurna anu ngan saukur nyabetan angin bari jeung awakna pinuh ku getih balas panyakarna Rakaseta. Tungtung nama dulur barani ngan gorowok wae atuh. Kimadhapi teh ngagorowok bari ngagajleng ka hareupeun Rakaseta. Manu Rasik erakeun sia mah kudu jeung dewek ieu lawanna bebenyit songong teh euy. Lumayan apa ngabacus geuningan. Pokna teh panonna hurung jiga nu hayang neureuy buleud-buleud ka Rakaseta. Anu manah harita keur adu hareupan Rakaseta teu geumpeur sumawona sieun ningali Kimadhapi anu ngajaga hareupeunana teh kalawan baromana beungeutna anu pikagigiseun oge. Manehna tetep tenang dina kuda-kuda anu pancu sayaga ngayonan panarajang lawan. Aduh hiji deui yeuh.
Bade kumaha mang ye tos kieu mang jawara teh geuningan cenah mang. Ieu melain jawara pilih tanding atuh. Jawara eueuh ka era. Alah, make bedog, tuluy eleh, ngalawanan budak ngora. Apan ngerakeun mang. Cobi emut ku mang. Sok anu jeung mang lah. Cek Rakas eta. Wah geus haji ya. Nya anu sombong sasa ngaran teh jeung urang mana? Jawab sia kunyuk. Sabab ngarah puguh sia aing modaranana. Ah, tuman teuing. Cenah cek Kimad Hapi bari jeung matana meuni melotot jiga nu rek pijil tina kongkolakna. Alah si Mamang nu hiji deui teu kedah seueur aturan atuh mang lah. Rek gelut mah gelut we sok ka dieu. Make jeung kudu panca kaki wae kawas ngabagi warisan atuh. Moal sakalian nayakeun tempat tanggal lahir gitu jeung nomor nik, nomor induk KTP atawa kartu kulawarga. Kawas pamarentah wae. Setan kurang ajar modal saya bang hiat hiuk. Berep Kimad Hapi anu meh sagede jeruk bali teh langsung nyemprung rek ngarah kana beungeutna Rakas eta. Anu mana angin samarana nepikeun ngahiu ngabangbaraan cing cirining. Kimad Hapi teh matakeun sakabeh tanaga jerona disalurkeun kana pereupna. Awahing ti amarahna anu geus ngentab-ngentab ku lelewana ieu Rakas eta. Gilek Rakas eta ngagilek badana kagigir nyingkahan peureup lawan. Plos solonton. Bareng jeung ngeplosna deungelan Kimad Hapi anu ngajadikeun badan langsung nyolontod milepas ka hareup kabawa ku tanagana sorangan. Sedengkeun Rakas eta harita teu nyimpen kasempetan deui ngan hiuk Rakas eta dek ngetig kana punuk. Tapi Kimad Hapi harita bisa langsung malik. Kalawan anu posisina harita di ayap pahareup-areup jeung Rakas eta. Laju ditakis leungeun Rakas eta. Ku leungeun kencana Kimad Hapi sartangan ceduk. Dada Rakas eta teh beunang katonyok ku leungeun katuhuna. Awahing ku make tanangga jero Rakas eta pikeun ka unur-unuran sababaraha. Aduh. Cenah dulur. Kurang ajar sia budak teh yeuh nyoga donya sia ka aing kunyuk. Dibencarkeun tah babatok teh ku aing. Dulur barani teh ngan samat kitu, cacap nyarita kitu ngan reketek we Kimad Hapi teh ngawatek ajian anelanana anu katelah aji gelap ngampar. Dina tahapan pangluhurna, dua leungeunna dipeureupkeun hareupeun dadana. Pelesat hiu. Dina kacepetan gerak anu tanding kilat. Dua peureupna pasusul-susul lek ngarampageun dadana Rakas eta. Rakas eta ngareuneg saeutik bari ngageserkeun suku katuhuna laju ngagunakeun jurus pangalmui. Plos atuh teungeulan Kimad Hapi teh poos ngahanca angin. Nyaho-nyaho badan Rakas eta aya di satukangeunana Kimad Hapi. Puguh we atuh. Geus teu kabayangkeun di kumaha nafsuna Kimad Hapi. Barang manehna mireungeuh jirim lawanna geus eueuh di hareupeunana. Teungeulanana anu geus dieusik ku tanaga jero sapenuna teh lapur ukur ngahanca angin. Gentak Kimad Hapi malikeun deui badanna ka tukang. Ari bre teh pohara Kimad Hapi kagetna sabab nu jadi lawanna teh geus ngabedega deui di tukangeunana dina sikep anu tandang. Bangsat ngaheureyan sia teh kunyut hiat. Kalawan masih metakeun di jurus nu tadi nyatana teungeulan gelap ngampar anu dieusik ku tanaga jero sapinuhna. Dua pasang leungeunna sakilat geus ngablesat rek ngaremukeun sirah Rakas eta. Tapi orok aya atuh. Sakali ieu mah Rakas eta teu ingkah dulu barani di tempatna kalawan teu mikir panjang dengan seduar. Dibarengan ku sora gelap anu ngajeleger kacida tarikna ti luhur.
Leungeun Raka Seta anu katuh nya-nya geus nyepeng pakarang anu rupana hideung tapi hurung anu tayalian ti gobang pusaka kabuyutanana. Mireungeuh kitu Ki Madhapi sajabat ti soak teh atuh jadi ngarangkog dua leungeunna anu geus nyeleber teh ditarik deui ka tukang. Saterusna manehna unur-unuran panonna molotot nempo gobang anu aya dina cekelan Raka Seta. Ki Madhapi dina sajeroning soak teh ngeureuntes jeroan hatena. Aduh, cilaka ieu mah euy. Jigana manusia anu sadaya ieu sok diomong-omong ku para jawara teh ieu yeuh. Nyatana geuning hiji udak ngora anu katelah si gobang teh. Pikeun waktu ayeuna aing moal untupan lamun diteruskeun ge. Bisa-bisa jiwa aing anu bakal binasa ieu ku eta gobang. Paingan bejana kita ragos hideung jeung sakabeh balada dibolak-balik nyepikeun kaloba anu binasa. Bejana geuningan baladna oge bea kabeh. Cacap boga pamikiran kitu. Ki Madhapi langsung luncat nyamber awak Ki Mirhasik. Anu harita keur diuk bari jeung ngararasakeun ka nyeri. Kabur Hasik, moal pi beneran ieu mah. Pokna bari plesat we sakicep teh jirimna ge geus eueuh dina tempatna. Atuh mireungeuh lawanna mabur ti pakalangan. Raka Seta ukur ngajanteng bari gogodeg. Sakicep ge gobang dina panyekelan geus ngaleungit. Balik deui kana tempatna bari pok nyarita. Parogoh teuingnya jelema teh doh. Ngakukeun jawara tapi kalakuan ngiuni hayam geuning. Duh Gusti. Geus burit coba geuningan ieu teh. Ah, aing kapaksa kudu sare di dieu ya di leuweung. Rek kacai heula. Di mananya aya tempat cai. Pokna ngomong sorangan gitu nanti bari ratreret ka sabudeureunana. Kojengkang manehna ngojengkang. Jen ngajanteng deui. Teu lila terus leumpang mapai-mapai jalan satapak anu maksudna nyaeta rek neangan sirah cai atawa walungan pikeun beberesih rek ngalaksanakeun salat magrib. Teu hese atuh karek sababaraha lengkah oge kadenge di hareupeun aya sora cai anu nerelek. Barang srog bener we. Kurang leuwih jadinya teh katempo aya cai-cai anu ngerelek mapai-mapai salabat. Yah, alhamdulillah aya geuningan cai yeuh. Teu kudu jauh-jauh geuning. Pokna saterusna manehna beberesih sakalian abdas pikeun ngalaksanakeun ibadah salat magrib. Saenggeus beres salat diteruskeun wiridan sakumaha biasa parat nepikeun kadatang waktu Isya. Atuh sabada ngalaksanakeun salat Isya, Raka Seta bebenah tempat pikeun dijadikeun alas keur sare dina peuting eta. Dulur barani ngirilikna jarum waktu muter ngulingan angka muru menit moro sekon jog anyog ka isu kena. Harita sang Batara Surya karek meletek ti behwetan cahayana sumorot nyangan pangeusi alam marcapada. Manuk-manuk recet disarada di luhureun tangkal. Pating garaclok bari ngicis-ngiciskeun ciremis dina jangjangna. Bangun anu saruka bunga mapag sang Surya anu karek medal ngajalankeun pancena. Dina kaayaan kitu beh kiduleun tempat anu keur dipake reureuh Raka Seta katingali aya 3 urang jalma anu keur patinggaredig leumpangna harusunaker. Sapaparat jalan eueuh anu cacarita. Sakapeung nu saurang nu leumpang panghareupna nyabet-nyabetkeun bedogna. Kana rarambu jalan nu ngahalangan lengkahna. Nu tayalian eta 3 urang jalma teh mangsa hamid jeung 2 urang tatanggana. Maranehna duaan ngahaja areunit ti lembur teh.
anu pamaksudanana tayalian rek maluruh Rakaseta pikeun dipentaan tulung ngeunaan anakna nyaeta Nyi Kiranti anu diculik ku balada Ki Teregos Hideung kitu nurutkeun kayakinan Mang Samid oge sararea tatanggana. Saenggeus kira-kira deukeut kana tempat diukna Rakaseta, Mang Samid ngagerendeung lempangan teh katampo panonna rarat-raret ka kenca jeung ka katuhueunana pok nyarita. Asal moal ari asup ka leuweung kieu mah jang Raka teh oding Mang Suha. Da beuki ka ditu teh kalaka beuki asup ka leuweung galedegan tamun dituluykeun oge. Mending urang balik dewe nya, aduh hariwang yeuh. Bisi panggijeung sato galak jaba deui. Kituna teh bari malikeun di awakna. Saterusna leumpang dituturkeun ku Jang Oding jeung Mang Suha. Nya kumaha Mang we lah abi duaan mah. Cenah ceuk Mang Suha. Oding teu ngilu ngomong. Aya niat rek balik deui kana jalan anu dililiwatan tadi. Kocapkeun Rakaseta anu harita geus cengkat tina tempat tiukna sawada ngagenti papakehanana ku salin anu dibawa dina buntelanana. Saterusna manehna neruskeun di lalampahanna estungan ukur nuturkeun indung suku teu boga tujuan anu tangtu. Jadi waktu harita Mang Samid deket ka manehna teh Rakaseta teu nyangkaeun yen eta jalma anu tiluan teh nyatana Mang Samid anu keur neangan manehna. Atuh dina lumampahna ge pajauh-jauh Rakaseta ka kidul Mang Samid jeung dua urang tatanggana ka kaler. Euleuh waktosna dulur teu karaosnya parantos seep cag atuh carios dongeng Sunda si Gobang urang cekapeun heula dugi ka dieu. Insyaallah menawi Allah ngarasakeun enjing pagete urang teraskeun deui. Kang Ius ngaturkeun sewu nuhun. Undur gantun dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.